Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah hali pangaosan kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun hanca anu katunda dina dinten kamari nyaeta kitab Duratun Nasihin halaman 8. Mangga Raunakul Majalis. Wafil khobari lajengkeun bismillahirrahmanirrahim. Wafil khobari sareng eta tetep dina hiji hadis ida halalun ari aya ari lapad ida halalun. Ida halal di mana-mana dohir naon halalun tanggal halalu Ramadan, tanggal bulan Ramadan, soha maka ngajerit naon al arsu aras wal kursiu sarang kursi wal malaikatu sarang malaikat wama sarang perkara dunahum salianti aras kursi sarang malaikat yakuluna nyararios ieu aras kursi malaikat jeung nu sejenna tuba ari kabagjaan li ummati Muhammadin eta pikeun umatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kalawan perkara indallahi ta'ala nu tetep ieu mah sandingan Allah ta'ala lahum pikeun ieu umat minal karomati nyatana tina kamuliaan karomah wastaghfarat sareng ngahampura pangmintakeun istighfar lahum pikeun ieu umat naon asyamsu panon poe wal qamaru sareng bulan wal kawakibu sareng pirang bintang wa tuyuru sareng pirang-pirang manuk pil hawai nu aya di awang-awang wasamaku sareng lauk pil ma inu aya di cai wa kullu diri ruhin jeung sakur-sakur nu ngabogaan ruh ala wajhil ardi nu aya di muka bumi pil laili dina waktu peuting wa nahari jeung beurang ila sayatina kecuali pirang-pirang setan alaihim tetepikeun sayatin ala anatu ari laknat faida asbahu maka di mana subuh-subuh itu umat layat ruku maka moal ninggalkeun sallallahu taala Gusti Allah taala ahadan ka seseorang minhum teu ya umat illa yaghfiru kecuali ngahampura Allah lahu pikeun ya ahad wa yaqulu sareng ngadaus Allahu taala Gusti Allah taala lil malaikati ka malaikat ij'alu kudu ngajadikeun aranjeun kabeh malaikat salatakum kana salatna aranjeun kabeh wa tasbihakum sareng kana tasbih aranjeun kabeh pi Ramadana dina bulan Ramadan li ummati Muhammadin khusus pikeun umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksadna hadirin jamaah ahli pangaosan nu kusim kuring dihormati masih ngajelaskeun fadilah sasih Ramadan. Dina ieu hadis dijelaskeun idza halalu Ramadana di mana-mana geus dohir tanggal hiji Ramadan maka ieu ari aras teh makhluk Allah nu panggede-gedena makhluk Allah nu pangluhur-luhurna ieu aras dibandingkeun jeung kursiullah ieu kursiullah teh ibarat titikna naon titik jarum di tengah-tengah lautan tapi kursiullah lamun dibandingkeun jeung langit Allah lega keneh gede keneh kursiullah jeung langit ibarat langit setetes naon setetes titik jarum di tengah lautan ieu lautan ibarat naonna langitna nya kitu deui ieu langit dibandingkeun jeung alam dunia bumi urang geus ditincakan ku urang bumi teh teu aya naon-naonna ibarat setetes naon di titik jarum di tengah lautan ieu langit Allah ibarat naon ibarat lautanana ayeuna bumi teh titikna nya kitu deui bumi nu ditincak ku urang dibandingkeun jeung urang eueuh naonan urang teh lir ibarat setitik naon setitik jarum di tengah lautan ieu bumi ibarat lautanana komo deui lamun urang dibandingkeun jeung naon dibandingkeun sareng arasna Allah berarti ieu aras Allah teh termasuk makhluk Allah nu pangageng-agengna makhluk Allah nu pangluhur-luhurna tah dina malam Ramadan tanggal kahiji
Ieu aras ketika geus jelas hilal tanggal hiji Ramadan, aras kursi Allah, kursiullah termasuk malaikat ngajarerit sadayana wa ma'dunahum salianti eta termasuk langit sadayana ngajerit. Kumaha ngajeritna? Yaquluna sadayana nyarios tuba li ummati Muhammadin, kabagjaan eta keur umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi bagja keur umat Kanjeng Nabi Muhammad. Matak mudah-mudahan orang termasuk golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak pantes kehebatan umat Kanjeng Nabi Muhammad mah. Matak saur aras kursiullah malaikat oge bagja keur umat Kanjeng Nabi Muhammad dina malam pertama. Sabab naon bagja teh bima indallah ta'ala lahum minal karomah, sabab aya disandingan Allah ti Allah keur umat Kanjeng Nabi Muhammad mah aya kamuliaan, aya karomah. Bahkan sajabana karomah eta wastagfarat lahum asyamsu wal qamaru wal kawakib, keur umat Kanjeng Nabi Muhammad dina tanggal naon? Tanggal hiji Ramadan ieu panon poe pangmintakeun istighfar keur umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qamaru lain panon poe ungkul termasuk bulan. Bulan oge pangmintakeun istighfar, pangmintakeun hampura keur umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wal kawakibu bintang-bintang nu baranang di luhur eta oge sadayana pangmintakeun istighfar keur saha? Keur umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wa tuyur manuk nu aya di alam dunia nu bernaon anu halali berpil hawa di awang-awang sadayana pangmintakeun istighfar keur umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi umat nu mana? Ya umat nu daraek puasa. Ari dipangmentakeun hampura hoyong, ari parwasa embung atuh pelit ari kitu mah. Ieu mah umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad nu kersa saum dina sasi Ramadan. Bahkan wasamaku fil ma'i, lauk nu aya lauk di lautan, lauk nu aya di cai tawar sadayana pangmentakeun istighfar ka jalma-jalma umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wa kullu diruhin ala wajhil ardi, termasuk naon bae makhluk-makhluk Allah nu aya nyawaan, makhluk-makhluk Allah nu ngabogaan nyawa sadayana pangmintakeun hampura, pangmintakeun istighfar ka umat Kanjeng Nabi Muhammad. Umat anu mana? Umat nu puasa dina bulan Ramadan fil laili wan nahari, dina waktu peuting jeung dina waktu beurang. Berarti sadayana makhluk pangmintakeun istighfar muhun kecuali aya nu teu pangmintakeun istighfar teh saha? Illa sayatina alaihim alaknat, kecuali setan mah justru setan mah teu pangmintakeun istighfar. Ieu sakabeh makhluk Allah nu kumeledang di alam dunia sadayana pangmintakeun istighfar keur umat Kanjeng Nabi Muhammad anu saum dina sasi naon? Sasi Ramadan. Asbahu isuk-isuk teh ieu umat Kanjeng Nabi Muhammad la yatrukullahu ta'ala ahadan minhum illa yaghfarullah. Allah ketika datang isuk-isuk dina malam Ramadan, isuk-isuk pan parwasa geus saur, Allah moal kaningakeun ka seseorang oge ti umat Kanjeng Nabi Muhammad kecuali Allah ngahampura kana dosana eta umat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kumargi gitu Allah ngadauh dina waktu isuk-isukna ka malaikat. Saur Allah teh ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi ramadhana li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saur Allah, hei para malaikat, wahai para malaikat, jadikeunlah salat aranjeun kabeh, jadikeunlah tasbih-tasbihna anjeun dina bulan Ramadan ieu khusus pikeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedengkeun para malaikat ketika aya malaikat teh nu didamal ku Allah ya malaikat aya tugasna teh teu liren-liren salat teu mimiti didamal dugi ka poe kiamat. Aya deui malaikat teh teu mimiti didamal ku Allah tugasna teh maca tasbih teu liren-liren dugi poe kiamat. Saur Allah, hai para malaikat, wayahna khusus dina bulan Ramadan ieu jadikeun salat aranjeun kabeh tasbih
aranjeun kabeh di bulan Ramadan ieu khusus keur umat ganjaranana keur umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaistimewaan naon? Kaistimewaan dina sasi Ramadan. Bahkan aya salah sawiyosi kayat ieu dongeng nu mungkin kusim kuring dongengna moal di lugot urang dibacakeun wae langsung. Hukia dihikayatkeun naon anna rajulan ismuhu Muhammadun. Kacarioskeun dina hikayat aya hiji lalaki ngaranna ieu lalaki teh namina Muhammad. Kana la yusollikot ieu Muhammad deh ieu si rajul teh tara salat sama sakali asalna mah punten sanes Muhammad junjunan ieu namina lalaki adu dina KTP nama Islam biasana Islam sok dinamian Muhammad ngan ieu jalmina teh hanya ka pak manehanana pagaweana tara salat ngan ketika paidada khola Ramadanu ketika manehna asup dina bulan Ramadan asup bulan Ramadan yazinu nafsahu bisyab buat thayyib manehna ngaginding beberesih make baju nu alus ketika rek asup bulan Ramadan teh wa yusolli wa yaqdu ma patahu terus manehanana salat terus salat nu geus kaliwat ku manehna di kodoan tah menjelang rek Ramadan teh naon bae nu kaliwat sehingga babaturana rerencangana naroskeun anu apal kalakuan ieu si rajul tadi ditanya eta rajul teh pakilalahu lima taf'alu dalika he rajul unaon ajan make ngalakukeun kitu beda tisasari itunya kan biasana tara salat ieu salat biasana baju oge asal-asalan tara bararesih ieu mah ginding sarareungit ditanya unaon alasanana pangna kitu pakola ieu rajul teh ngajawab hada sahrut taubat wa rahmah wal barokah pangna kuring ngalakukeun kieu jadi rajin salat daek beberesih daek ibadah teh karena ieu teh bade mayunan sasi Ramadan sahrut taubat bulan tobat wa rahmah bulan pinuh ku rahmat wal barokah bulan pinuh ku barokah asa Allah ayat tajawaja anni min fadlihi ngan mudah-mudahan we kuring ngarep-ngarep ka Allah mudah-mudahan Allah ngahampura ka kuring kana dosa-dosa kuring ngahampura ka kuring tina padilah ieu bulan Ramadan gitu gancangna carios eta si rajul teh Ramadan kareke sapoe duka 2 poe geletuk weh maot pamata maot we ieu rajul teh kacarioskeun santos maot dikubur weh setelah dikubur paruwiya fil manami diimpenkeun kaimpenkeun weh pakilalahu mapalallahu bika kaimpenkeun dina impenan teh kumaha Allah midamel ka anjeun itunya kaimpenkeun setelah maot eta rajul jawab ya rajul faqala ghafarali rabbi bi rahmatin Allah geus ngahampura ka kami ku sabab rahmatna kami ngamulyakeunana kami kana bulan Ramadan itu ku sababiah sababiah manehna ngahormat dina bulan Ramadan cacakan ieu jalma anu tadina tara naon tara salat tara ibadah ku hormatna ku berkahna Ramadan insyaallah menang naon barokah ti Gusti Allah dihampura dosana asal urang daek ngahormat bulan Ramadan komo deui urangna jalma mukmin urangna ahli ibadah tukang salat bari salat bener-bener ngahormat bulan Ramadan insyaallah bakal kenging naon kenging pangampura ti Gusti Allah kenging rahmat sareng kajembaran ti Gusti Allah rupina tisim kuring pangaosan dina dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.